tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sapatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot udahna aya kan jelema tah wa karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek jelema naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun Edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia emang aing teu neuleuh